Hei, ayeuna saha nu bagian ieu nyeuseun taplak meja guru. Sahanya enak. Da abi mah enggeus. Ai meureun. Naon abi? Nih, kan geus abi mah mangkukna nih. Tah si Tuti tutieun nih. Abi wae. Naon abi nih, lain we nih. Dan ke pageto abi mah. Ih marane mending ngadon patudi-tudi. Nih, sosok saha ieu bagian saeun? Sia kunti lain bagian maneh, poena mah ni ruh teh sia heueuh naon da mah bagian kuntilanak kai maneh, kunti bagianan maneh. Wah, bagian abi kitu. Meni hoream meni. Oke, iya nya, abi kan di dia teh sebagai ketua murid, nya. Abi mah eta we kasih bosi heueuh. Bosi panggil ke dieu ieu kemana ke isuk bawa deui ka dieu. Ya. Ini naon jadi ka bosi meuni saing, da bosi mah nanti hari Sabtu. Buru sia nih yang dituliskeun ku urang sia teh meuni. Mung ata. Sia geus aing pisan nih, deuleukeun cak ku aing dituliskeun sia nih. Fitri kumaha Fitri ya? Panggilkeun. Tah. Nah jadi ka Fitri nih. Alim nih, dasarnya sebagian Fitri barina oge nih. Barina lagi di bumi Fitrina oge saat Fitri oge teu ibak tos saminggu. Nah siap itu dialungkeun deui meuni. Sia mah anggar sok alasan, meuni ditah mayar uang kak alasan, ditah taplak meja tah diseuseuk ku maneh alasan keneh sia teh meuni. Hang bejakeun ku urang ka Bu Eti sia teh. Goblok sia kunti sok atuh seuseuk ku maneh nih. Da bagean maneh ayeuna mah nih, nah kudu nitah-nitah ka batur ka era pisan maneh. Riweuh. Nih, saing pisan sia teh meuni, saing seuseuk ku maneh. Ganeng sia teh jalu meuni hang dituliskeun sia ku urang. Goblok sok we tuliskeun nih, samakna urang sieun ku maneh. Amit sia. Meuni pernah ditah kita oge meuni harese nya marane meuni komo lamun ditah ngumah WC ku aing. Sok atuh marane jadi ketua muridna Urang moal jadi ketua murid deui sia.